Balat balabar kawat burinya, sareng sena ngalaksanakan sadaya runtuyan program Bunga Desa, atanapi Bupati ngamumule desa, di Desa Cipelah Kacamatan Ranca Bali, dalam Bandung Dadang Supriyatna, anu disarengan ku Sekda Cakra Amiana, Kadis Perkintan Wahyudin, Kadis PUTR Zeis Zultakawa, Camat Ranca Bali, laju nitenan tapel wates Bandung Cianjur, di Kacamatan Ranca Bali Kabupaten Bandung, dina dinten Sabtu 5 Februari 2022. Sate acan niang tina program Bupati ngamumule desa, Kang DS Gentraan Dalitna, ngalaksanakan senam bedas sareng masyarakat Desa Cipelah, teras nitenan langsung ka lokasi tapel wates antawis Kabupaten Bandung sareng Kabupaten Cianjur. Dina rohangan eta, dalem Bandung Dadang Supriyatna miharep, Kapala Desa Cipelah, kedah tiasa ngaagengan jalan, supados tiasa muka akses jalan nu langsung tembus ka Cianjur. Kalih ti eta, saupami aya masyarakat anu tiasa ngahibahkeun lahana, kirang langkung sameter dugi ka 2 meter kanggo akses jalan, tangtosna jalan baris muka dugi ka 8 meter, dalem Bandung yakin, pamitos kitu mah, Desa Cipelah baris majeng, diantos jabung tu malapungna. Kang DS ngembohan, pihakna baris nguji patahan anu ngahubungkeun jalan Kabupaten Bandung sareng Cianjur nganggo uji geolistrik. Dinten Salasa, pihakna baris ngawitan uji geolistrik, saatos ngalaksanakan solusi sareng sakedahna dialihkeun, tangtos kedah dilaksanakan. Saterasna, pihakna baris ngadamel ikon gapura wilujeng sumping di tapel wates Kabupaten Bandung sareng Cianjur, kumargi di lokasina, mung ukur ngadeg papan alit, kalayan simkuring, nu baris nandaan tapel wates Kabupaten Bandung sareng Cianjur. Simkuring tosmi unjuk ka Kapala DPUTR kanggo midamel rarancang gapurana, engke Kapala DPUTR komunikasi sareng Kapala Desa Cipelah kanggo realisasina. Dina akhir panglayatna, Kang DS ngahatur nuhunkeun ka warga masyarakat Desa Cipelah Kacamatan Ranca Bali, mugia sadayana sing sarehat, mugia tiasa tepang deui sanes waktos. Sakitu ti langit tapel wates Bandung Cianjur, balabar kawat buri Nyai nu ngamancanagara ngabewara.